Kersanu maha kawasa Kumalarana alam dunia
diwuwu ku pangasina eta teri domantena di antara si dunya di antara si dunya manusia numpang mulia banta kala jerasa mangpatna kala jalma sangkan sabara jeung usaha dunungan mun pareng mah nampi coba nalika anu pundung diperwasa mindah rupa kiwari kieu jadina lamacai ngekebraya muka ku bayu caya cangra ngabelung pamiri na ringgong Bandung lindunira kia bumi bangka kia bumi bangka purwa mentra-mentra winulan sastra kang tinwara alon panjang ing awu sinenggehipun dados Purwatara Pasapua
pahartos ngawewita Tupit ara. taranya tanpa tempatan Oh, leres. gelis ingkang kapiwarti Dah. gentur tinutur mangun catur gentrakang dadi bubuka cinarita Kita ngopoy kita. salebeting pagelaran Tegal Kurusetra di wewengkon Rantua Tangan di tempat kemah Sang Nalendra Betara Kresna pranyata manusia linuhu manusia anu ngandung kawisnuan gesan nangtungkeun keadilan sareng bener Oh, semula. nyapukeun kadoliman kasarakahan kamurkaan oge kajahatan di alam buana panca tengah dipercanten selaku penang kayung panawa dina ngadegna perang Bratayuda ngagingisi lingi Arya Seta Utara ora sangka nyatana jago muda di Cemara Tunggal ya saundira kantan anak panjang sinengih sinengih sabda sabda uli sinengih sabda sabda uli saunirakan anak panjang sinengih ya sabda nika wisma ulun layu kaya teki wala bakti kang dening ngasih ya den ya kang ngasihin noning pasewakan busana maneka warna busana maneka wisma noning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna
maka puspi tenghudian namiang pajrah ingkang sarwarukma renggeng manik nawaretna nutur mangun catur gentrak gangga dibubuh kacinarita wontening pasang ngerahan rantua tangan tempat kemahna para Pandawa penang tayung panat panawasang nalendra betara Kresna watak wantos manusia luhung pinuh ku ilmu jemar panalar sehingga pangarti atas penjanah kulit hakikat ngandung kawisnuan dewa keadilan nangtungna bener sareng adilnya tanah hukum anu pratela kaper janten-janten pelopor kalian komando perang Bratayuda mangsana dinten enjing dinten anu mungara kalayan parantos ayah selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat yen anu janten Senopati Agung ti pihak Astinapura tilu jago kahotan tangtu diantawisna Senopati Agung daya sanes resi Wisma Kitalkan Senopati Alit Maharasi Kombayana boten kakantun Prabu Saryati Mandaraka tilu jago kahot gesan nangtungkeun ngancurkeun para Pandawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula sareng Sadewa dinten enjing tina mangsana carencang tihang kalayan ngantos pletek panon poe ti palihwetan sang nalendra Betara Kresna ngagingsir ling ih ieu Arya Seta jago muda wirata boten kakantun utara teu kakantun orat sangka parantos sempak merbayaksa undang-undang ngantika pengantikanipun kedal dateng bisa Sugeng rawuh sepuh Eyang Anom jago muda tiwirata haturan sasumpingna salira kalayan hunyuk sumanga putra panjenengan sedang nyangakeun semah pangabaktes kuhunyu para sepuh sadaya nuhun kesan pembagi si Kresna sembah si Kresna diterima kula leungeun kencang katuhu simpen pulngati dicangcang sapucuk ing nerima pundeh wastana nuhun kesan sami-sami Eyang oge Eyang Anom Utara ora sangka hapunten putra panjenengan kumawantun ngangkir kasepuh sadayana nuhun Kresna ditampi pembagi nuhun Kresna ditampi ku nuhun kumaha Kresna iya geus teu sabar pikeun di hadapan poe isuk
minta bocoran saha anu dipiangkeun anu diandalkeun jadi pamupuh curit tina waktu isuk di pihak asina minta keterangan kaula kesana hatur rebunuh sakti kabingahan numawi putra panjenengan pangna kumawan tu nyaur ka kemah putra panjenengan saperkawis kaula sudah namprahkeun dengan kecaket tulus syariat pasrah sumrah kadat kersana anu kagungan ye kadua nyukurkeun kana murah asihna Gusti ku rahmat mantena ku pitulung mantena jalan hiji-hijina pikeun nangtukeun adil sareng bener antawis Kurawa sareng Pandawa pasal di zaman budak gujrut di zaman lembut teu akur ti mangsana bure nepikeun ka ayeuna gede geus dewasa eukeun nepikeun ka nangtungna bandara perang di Tegal Kurusetra para ganyuda ieu tetep rengkeun perang saturuna anu sewang-sewang gaduh prajurit masing-masing tentara masing-masing pasukan masing-masing tentara prajurit tamtama prawira oge kesatria sakur anu aya di pangperangan sadayana janten algojo anu tanpa tedeng aling-alingan temehan tangtu bakal dipaehan sararean nemongkeun atawa nyumputkeun semu pikeun nyumputkeun rasa koncewan rasa karisi rasa kakeung oge rasa kasieun nya tangtu gangaran-ngaran normal manusia tentu diancikan kasieun ka melaka honcewan terus namun tiap-tiap musuh tangtuna bakal ngadamel siasat perang sewang-sewang margi sok sanaos katangtuan alam aya apes aya unggul tetap kedua belah pihak palai unggul duanana angin kadar ti pangeran anu bakal tumibah ka urang sadaya boh unggulna boh jayana kantenan dina apesna tangtu urang kedah tumarimah kana papasan anu tumimah ya bener terus sakumaha anu taroskeun ku eyang tadi numutkeun juru panalungtik selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hasil panalungtikan mata-mata cenah urang-urang astina parantos ngabentuk tilu kesatria jago kahot jago kolot anu parantos teu galideun dina masalah ilmu panemuna saha kira-kira saha bageun kasih saha kanggo Senopati Agung pamangul pupuh panitih jurih dina mangsana dinten ini para Kurawa mercantenkeun tilu jago anu kahiji anu janten Pangagung atanapi Senopati Agung teu aya kasan teu aya kajabi Maharasi Bisma Titalhana si Bisma teh kapinu damel tingalikeun si Bisma yakin urip tandingan anak iwati aya iwati kaula percayakeun ka kaula mangga antos bae jenengkeun kaula istrenan kaula jadi Senopati Agung pikeun di harapan si Bisma saya mangali heula paehan bae Gusti sabar kaula ti kamari ti mangkukna hayang geura oku begelan pati hayang geura ngancurkeun urang Gorgastina wayahna wani kamaturkeun kasna geura istrenan kaula jadi Senopati Agung pikeun nying hareupeun si Bisma saya antos heula sabar heula ke atuh ulah waka ujub bias sareng takabur hitung-hitung gose hitung-hitung ngagose kudu leber wawane da kangaran satria mah terus wah Senopati alit nyatana
Maharesi Kombayana ti jajar Sokalima. Wah, si Dorna Teu kapinonna mah. wah, eta mah wiku gede hulu atuh. Gede hulu jeung sombong deh, tukang ngajual belikeun ilmu si Dorna. Teu kapinonna mah. Tapi Panawa moal menjelma lamun teu aya syariat Maharesi Kombayana. Nya, ngarti nyaho kalau nyaho. Anu katilu Senopati Alit nyatana Prabu Saryati Mandaraka. Kebenaran gerak bentuk kalau Adilan Cek Utara jeung orang saka gerak bentuk gerak istana jadi Senopati Agung di Senopati Alit. Adi kaulas utara sunanya harapan si Dorna jeung si orang saka pikeun di harapan si Prabu Salya. Saya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingah nu taya paparana. Ayeuna salira topati jiwa raga demi kapentingan para Panawa. Nyawa kalieukeun kemerdekaan Panawa. Namun tetap pergenek urang ulah ancur samemeh tempur. Ulah perlayas samemeh perang. Ulah mati samemeh yurit yakin. Tetep pergenek ieu perang teh panuhun eyang ieu teh perang adil. Ari adil sifatna teu cuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu inung teu bapa teu dulur teu kana teu sadang teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut. Sifatna adil sagolek pangkek sacanggeut pageuh ngadek sacesna nirasa pasna. Ye deh. Panuhun kanggo kaselamatan para Panawa sadayana panuhun dina mangsana perang kedah diseranganku kuning galih anu dipandu. Kedah diseranganku galih anu bersih yakin urang sadaya parantos kompak hasil gempungan dinten kamari yen para Pandawa sadaya tetep pergenek teu nganggap musuh ka Kurawa, tetep nganggapna dulur pekuhinis. Tapi ku muruguna urang-urang astina keukeuh pikeun nangtukeun bandera perang. Nya teu aya jalan hiji-hijina. Panuhun ieu perang Bratayuda diimbanganku rasa kabijaksanaan oge keadilan. Satria lawan satria. Ya bener. Prajurit lawan prajurit, tamtama ngelawan tamtama, prawira ngelawan prawira. Senopati Agung tetep kedah nying hareupan Senopati Agung ulah campur baur. Malah manar ieu parantos aya sumping wartawan-wartawan oge juru panalung ti luar negara ti simpai bangsa-bangsa. Anu diwayagah lintang ti bilih aya dina mangsana perang ieu bilih aya pelanggaran HAM. Margi kadang-kadang ku tagiwurna di pangperangan awewe jadi korban. Budak leutik jadi korban. Senjata anu teu puguh diarahkeunana. Ieu tangtu teu dibenerkeun dina mangsana perang Bratayuda aya pelanggaran HAM anu tangtu. Ye, setuju. Halus. Ya halus dia saksi di luar negara besar. Ye, bisa. Sakadang deui mangsana cenah cantihan. Kaula geus teu sabaraha yang istana tugasna. Mana? Sakumaha badanten dinten kamari sacara rensepan para tokoh, para sepuh sadaya. Saparantosna kawan nampi bewara hasil panalungtikan malah manar senah Kurawa teh nganggo gelar perang ukir jaladi mangrupakeun hiji lautan tentara, lautan prawira, lautan jalma. Margi pabandinganana tentara urang Panawa sareng Astina hiji banding 10.
pon kitu deui negara dukungan-dukungan di luar negara hampir seueur amplok ka negara astina. Ya, moal gilaeun kaula kesat. Moal sieun kaula dising hareupan. Hah? Kelajuana dina waktu isu. Kelajuana seta bakal ngabuk dina waktu di medan perang. Mangga kaula sedang ngesahkeun salira janten Senopati Agung kanggo mayunan Maha Resi Bisma Titarhana. Ya. Nuhun kesat, nuhun kesat ieu nu dirapar teh. Nya ge jago kahot, jago kolo si Bisma aing moal mundur kesat. Moal gilaeun kaula kesat. Saya rupi kaula saha bagianana panuhun Eyang Anom Utara salira kenah mayunan Maharsi Dronati Jajar Sokarima. Iya, ampun. Tangtosna kaula oge saya panggil salira saya Eyang Koratsana atur bunuh lak sekti kabinah mangga tangtoskeun nasib persiapan ti ayeuna ti kiwari tatan kaula ngetok meja salira janten Senopati Agung dina pangsana dinten kahiji. Ya, kesat. Halah si Bisma ku kabeneran. Kaula bakal nunggal jaga si Bisma dina poe kahiji atawa poe kadua kesat. Mangga mudah-mudahan angsal damel tina kanan. Mudah-mudahan rahmat pitulung Gusti nyarengan urang sarya. Panuhun supados bersih manah. Ulah lali satria lawan satria. Naon patih lawan patih, raja lawan raja. Arya lawan Arya. Pemanggul pupuh ngalawan pemanggul pupuh. Nuhun kesat nuhun. Mangga Eyang edep tatan heula ti wirang. Dek nyayogikeun panaga pikiran Narapati geus keur kepentingan Pandawa. Dek nyediakeun prakakas perang halayan ilmu penemu jampe pamake dek mikir-mikir ti kiwari kesat masa keting kabinahan. Mas Putra kebak halu mampa Arya Seta boten kakantun Utara oge ora saka sami tatan kalayan nyuhkeun restu kasmar budak pawana kanggo penang tayung dina mangsana dinten eji. Seta parantos tahan kalayan ejegeler hayang raji hareupan Resi Bisma Titalkana itu kajian tenanan. Dupi tugas kanggo nangtungkeun bandara Beureum tawis tangara perang Dewita. Daya Kajabir Raden Drestajumena satria ladak perteng tangalis manis gandang cahaya murung biarkan dia kunang-kunangan kalayan anu ngatur strategi perang siasat perang kanggo ngimangkeun serangan ti pihak musuh ti pihak Astina.
Raden Dresta Jumena nu kapercanten pangcerdasna pangpinteran mangsa cerencang tihang sadaya tamtama prajurit parantos baris kelayan alut ngengkeung ngabaneut mat-mat satang pinang ti kemah sewang-sewangan ngabring baris gayanan ketekal kurusetra boh ti pihak Panawa boh ti pihak Astina anu pasti surah kena batu Panawa batu Panawa itu Raden Dresta Jumena nyalah bandera beureum geus ditancepkeun di tengah tegal kurusetra hidup Dresta Jumena batu hege hidup anu kian keur kapentingan nagari tega pati lalirapi keur kapentingan nagari tega pati lalirapi sepanjang orang gumelar ulah jenderanya untuk tuduhnya siangan awon berusut gumelar di pawuran jadi pantang ulah kawonan sahabat lebih di pangeran datang tukeun nasib poe mimiti anu muaran sewang-sewang hege
pacar lapan utekutna dijauhan ku dirina dijauhan geranya Kang Wawan boleh dijauhkan ku dirina sabab yakin palukan bebantan pasti tumipan sabab yakin palukarana sabab yakin palukarana bebantan pasti tumipan Peri Jawa Barat ayah Pak Dede ayah mungkui ngaria manusia lamunumi lampasa ada di Cilandak ayah pinasti nyorang kasusah dabongan geranya ada di Cilandak hirup nasalah Bapak Karmati Sukabumi manco salah sok jadi tuh kenal numatan mah geranya bala putra Giri Harja dua numatak mula gagapa Caca Marica badan mau ayah hargaan mun urang tejejejejehan ada dan Cikande mun urang tejejejehan sok semut
bingah Amrwata suta bingah naka kiri-kiri bingah Amrwata suta bingah naka kiri-kiri denera ingkang sami patanang yuda Raden Dresta Jumena parantos aya di tengahing Tegal Kurusetra. Barinya anak bandera beureum kanggo ditancapkeun di tengah Tegalan kanggo nangtoskeun perang Bratayuda dinten kahiji diawita. Mangrupakeun tanggara perang di kedua belah pihak pangawasan Kurawa. Pedang tamsir gara bening catra sapanah limpung rekep kaya gegep nu taya papadan kalayan ngagedur sami kasumangatan perangna topati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kaselamatan nagara pas ngandi wong astina Astina mangga tawis tanggara perang diawitan kawas sejangan sebelum bandera beureum di tengah Tegal Kurusetra prajurit lawan prajurit prawira adu harapan jeung prawira satria lawan satria senopati lawan senopati ulah galideur tetep aya melayan sewang-sewang panuhun ti pihak prajurit Amartapura henge hidup Dresta Jumena betul hidup ulah wakan nyerang saat diserang mangga